Sampurasun para wargi anu dipika asih di lebet Gusti kumaha wartosna damang puji Gustinya aya sisindiran nu kieu geureuynya ka Jepang rek meser tanah makal cabe naik kuda tepang deui di Paniis mana kanal YouTube YKB Basa Sunda. Para wargi ieu mangrupikeun hiji program panuyun kahirupan numutkeun iman Kristiani dumasar tina buku panglenyepan wasiat. Nanging sateu acana hayu urang nenda heula urang ngadua heula ka Gusti nyuhunkeun panuyun ti Roh Suci sangkan urang tiasa ngartos naon rupi anu seja di pedar ngalangkungan program Paniis mana. Hayu urang ngadua. Hatur nuhun Allah Rama nu linggi di sawarga ngalangkungan putra nunggalna Gusti Yesus oge pitulung ti Roh Suci abdi baparing gaketan kasehatan bukakeun manah hate jeung pikir abdi sangkan tiasa nampi berkah roti surgawi amin. Para wargi panglenyepan dina danget ayeuna nyaeta tina kitab 2 Raja-Raja pasal anu ka-21 ayat anu kahiji dugikeun ka 15. Anu janten ayat dulu guna nyaeta 2 Raja-Raja pasal 21 ayat anu kadua jeung nu katilu. Anu kieu unggalna. Lampahna nirca ti pangeran. Anjeunna ngadegkeun deui tempat-tempat paranti sembahyang ka brahala anu geus ditumpurkeun ku Hizkia ramana. Para wargi aya paribasa dina bahasa Inggris like father like son. Biasa bahasa Inggris abisnya. Anu hartosna teh nyaeta sapertos bapa pon kitu deui anakna. Paribasa ieu dina bahasa Sunda oge tiasa dihartoskeun nyaeta uyah mah tara tees kaluhur. Anu hartosna oge yen sifat atanapi karakter kolot tinantos turun kanu janten putrana atanapi anakna. Nanging dina pangalaman jeung kanyataan hirup urang sadi dinten ngebrehkeun nya yen aya oge faktor nu sanes nu tiasa ngarubih karakter putra atanapi urang nyaeta faktor lingkungan. Tiasa mangaruhan dina ngabentuk laku lampah urang. Margi kitu laku lampah anu jadi anak geuning tiasa beda oge jeung bapana. Para wargi aosan dinten ayeuna masihan hiji contoh anu nyata kumaha paripola anu janten anak tiasa beda jeung bapana. Tah hal ieu urang tiasa ningali kumaha Hizkia raja di Israel harita lampahna nulad ka Raja Daud. Hartosna Raja Daud janten tuladan kanggo anjeunna nyaeta karuhuna. Tah eta dicutat dina 2 Raja-Raja pasal 18 ayat nu katilu. Sabalikna Menase putrana Hizkia justru migawe hal naon rupi anu jahat anu dipikangewa dipayuneun pangeran. Ieu dicutat dina 2 Raja-Raja pasal 21 ayat ka-2 bagian A. Kunaon tiasa kitu? Tah para wargi hayu urang sami-sami tingali yen Menase mimiti jadi raja teh di nagara Yuda dina Yosua 12 tahun. Tah para wargi kumargi masih kene anom Menase tantos dibantos ku para wali nagri atanapi panasehat kerajaan. Katinggalna mah ieu teh nya aya pangaruh anu kirang sae ti wali nagri atanapi panasehat raja. Buktosna Menase nyandak hiji kaputusan anu mengpar tina timbalan pangeran. Dugika migawe lampah anu nirca ti pangeran pika ijideun pika girukeun kawas kalakuan bangsa-bangsa sejen. Para wargi Menase ngurbankeun putra pamegetna anu dijieun kurban durukan jeung deui ngajalankeun ilmu petangan, ilmu sihir jeung sok menta pituduh ka tukang manggil arwah. Lampah anjeunna pohara dorakana ka pangeran. Para wargi pangaruh lingkungan
di mana tempat pikeun murang kalih urang tumuwuh kalintang mangaruhan kana kamakaran moral jeung laku lampah urang. Kumargi kitu para sepuh kedah hadir, para sepuh kedah janten tuladan iman, tuladan moral pikeun putra putrina sangkan tiasa yang hareupeun tantangan dina mangsa kiwari oge nu baris kasorang. Amin. Para wargi dugikeun ka dieu naon rupi pedaran patali sareng program Pani Ismanah. Hayu urang nyunanda. Gusti hatur nuhun, abdi parantos diemutan ku Gusti sangkan tiasa janten mintonkeun hirup anu sapagodo sareng pangandika anjeun teu kabawa sakaba-kaba, henteu ngalajur nafsu margi matak badan nu katempuhan. Hatur nuhun Roh Suci mangga tetep ngajari ngauban hirup abdi, ngajaga ngariksa dina kahirupan Sri Dinten. Amin. Pamirsa, tong hilapnya di subscribe, di like, di share, oge pamirsa tiasa nge-share ka wargi-wargi nu sanesna hartosna pamirsa tos sami-sami ilubiung dina padamelan Gusti. Kamuliaan kanggo Gusti. Hatur nuhun. Cag rahayu rahayu rahayu. Hatur nuhun.